Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuhuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Anak Jin Sabakota. Ayeuna bagean anu ka-20 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya di Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan arehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang mah sok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Anak Jin Sabakota bagean anu ka-20 na. Kumaha salajengna? Sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung des. Para wargi sadayana, peuting katilu sanggeus Raden Samar ngelehkeun Jin Hideung. Kampung sabudeureun pamakaman Cina beuki wingit. Sora cerik Jin Hideung beuki santer ngajadikeun warga di pakampungan tempat eta teu ti brasarare. Kayaanana beuki tambah kaweur lamun budak teu pupuguh ngajerit jika manggih kasieun. Kanyataanna Jin Hideung memang masih ceurik bari ngalungsar di dadahan caringin gede. Sedengkeun Satria Lodra mimiti keheuleun alatan ngarasa gandeng ku cerikna jurig atau Jin Hideung. Menggeus Kindeu, menggeus repes ya cerik deh. Nah menisiga budak leutik demual jager ukur ku cerik gatuh Kideu, cek Satria Lodra mureleng. Jin Hideung malik ambak. Mantong ngomong gitu si Lodra. Ieu kabeh gara-gara ilaing ulah ngomong sangeunahna wae sebab aing moal jiga kieu lamun teu nyusul sia ka alam manusia sia deuleu Satria Lodra.
Beges ya. Mulanya nyalakeun gae ka ngai. Alug singga yeuna mah mending urang pikiran. Anu geus anu bisa mindahkeun eta si Otong kana tempatna deui salian di Raden Samar jeung guruna. Jep Jin Hideung tuluy repe. Uteukna mikir tarik. Teu lila pok kadenge nyarita. Aya hiji makhluk di luar alam jin anu bisa nulungan sia. Makhluk eta lain aya di negeri Surasowan, lain di alam manusia, tapi aya di dunia sejen. Cek si Kindeung. Wah, nu bener eta teh. Cek Satria Lodra nempas. Nya aya teu salah masih Banaspati, nya Raja Banaspati. Jin Hideung ngageter. Lamun lain ka manehna kasa deui anu bisa mindahkeun para sial ieu. Da kasanya urang mah si Banaspati bisaeun. Satria Lodra ngarengha panjang. Tapi bahaya pisan datang ka si Banaspati mah. Sebab Raja Banaspati kacida ganasna. Lamun kayangna teu katadunan, bisa-bisa malah urang nu jadi korban adalah Kindeung. Jin Hideung ngusap tarang anu ditempelan ku parabotna. Alah, ulah hariwang-hariwang. Nu penting mah barang sial ieu bisa pindah deui ka tempatna. Aing teu paduli sakumaha galak di si Raja Pati Banaspati. Pokona ku dewek erek disusul ka ditu. Ari geus ayeuna rek kumaha dipataeun ilaing Jin Hideung. Ngaing teu samilu-milu mun aya deui kajadian nanaon deuleu Kindeung. Cek Satria Lodra satengah teu satuju kana rencana Jin Hideung anu rek nepungan Raja Banaspati. Eta urusan ngaing deuleu. Nu penting Raja Banaspati datang heula we. Datangan heula we. Tembalna. Saterusna sanggeus rengse adu pahamna. Jin Hideung geger nyeman mapatkeun jampe pamakena pikeun ngangkir Raja Jin Banaspati. Harita langit dumadakan poek. Angin sepada harita teu karasa ngahiliwirna. Daun caringin jadi kaku. Hawa disabudeureun makam Cina muwuh nyongkab panas. Teu pati lila taneuh dihandapeun Jin Hideung bledug bari muka si galiang naraka. Tidinya wush kaluar seuneu beureum meninga bebelak di barung ku sangatna bau daging tutung jeung soranga gero anu teu sapantesna kadenge ku ceuli manusia. Dina pada eta wush sasosok jangkung kaluar tina jero bumi. Sakujur awakna dibulen ku seuneu. Tonggongna pinuh ku cucuk kawas landak. Tina renghapna kaluar seuneu. Kitu deui sikipanona katenyo beureum lir burahaina ruha. Banaspati eta makhluk katelahna. Mangehna mencerong Jin Hideung bari nyengir ngancan. Sanu
mageroan kenging. Cek si Banaspati sorana ngageleger. Jin Hideung jeung Satria Lodra duana langsung mundur saking kupaurna. Sanajan sabangsana makhluk gaib, tapi si Banaspati mah beda tingkatna, bisa disebutkan Raja Iblis. Alo, apunten Pangeran Banaspati. Kuring aya kaperyogian. Kuring sejak merdi pitulung ka salira Raden Banaspati. Cek Jin Hideung meuni nyembah-nyembah. Yenaon keperluan ngilaing, nepi ka ngilaing kumeuani ngondang gaula. Iya Pangeran, kuring boga panyawat aneh dina tarang. Pamugi pangresa Pangeran tiasa nulungan mindahkeun ieu si Otong ka tempat asalna. Kitu temal Jin Hideung bari nunjuk kana tarangna. Red Raja Banaspati ngareret kana palebah tarang si Jin Hideung. Satuluyna borakata. Si Banaspati seuri ngaborakata sorana eueuhan. Apesna pikeun Jin Hideung jeung Satria Lodra. Sabab tina sungut si Banaspati nyamberkeun seuneu anu ngabura. Atuh pugoe duana jadi rikat jelung-jeleng demi nyingkahan samberan seuneu anu kaluar tina sungutna si Banaspati. Asa kakaraun ngeuing nempo penyakit jingga kitu. Boga dosa naon ilaing nepi ka dikutuk kawas kitu Jin Hideung. Jin Hideung dina hatena mah kukulutus alatan diseung-seurikeun ku si Banaspati. Alah, dasar jadol. Kala kanjeng serikeun ka aing. Awas ya mun parabot aing geus pindah deui. Dibanjur tawakna supaya parem seuneuna. Tuman bungan panas ya ka aing payung yang. Satuluna Jin Hideung tumanya. Pangeran, kumaha kinten-kinten nah parabot kuring bisa dipindahkeun deui ke tempatna Pangeran. Tangtuna bisa. Tapi aya bayaranana dulu gindeung. Ngadenge kitu Satria Lodra ngadon nyengir satukangeun Jin Hideung. Nyanaon bayaranana? Temal Jin Hideung tandas. Si Banaspati ngajawab matana beureum ngarurug. Ngayang nyawa manusia, khususna getih pengantin nganyar awiwina. Rai Jin Hideung langsung sepapias. Sedangkan Satria Lodra ngagarendang. Ambe cilaka. Alamat aing kudu neangan pengantin anyar ieu mah. Tapi kapan aya pamajikanna si Raden Zamar? Raja Banaspati kadenge nanya deui. Kumaha nangilaing sanggup pikeun ngayakeun pengantin nganyar bikangna Raja Jin Hideung? Samemeh Jin Hideung ngajawab, Satria Lodra gancang miheulaan. Ulah hariwang Pangeran.
perkara panganten anyar maya kula sanggup pikeun ngayakeunana pangeran. Nya di mana ngayana? Di mana ngayana? Cek Rajapati Banaspati curing hak jika nu lapar nakar. Tempatna di kota Bandung, di pakomplekan imah parahyangan. Mangga bilih ti percanten mah ilikan we heula ka ditu. Bilih bade teras dicadak oge mangga teh teuing haratis eta mah Raja Banaspati. Kungaing rek diontro geulak ke ditu pikeun ngayakinkeun ari perkara nyokot dama ku ilaing wae. Piraku ngaing anu rek nulungan ngaing nu kudu migawena atuh ngeunah disia teh ngeunah di ngaing meureun. Na sanggup teh ilaing lamun mah engke nyokot eta ngawewe. Cek Raja Banaspati bari nanya ka Jin Hideung. Tanpa mikir panjang, Jin Hideung tuluy nyanggupan. Sanggup. Tapi ieu pindahkeun heula parabot kula. Hade. Tapi keur jaminanana ku kula rek dibawa heula parabot ilaing. Jadi wayana ieu parabot ilaing dicabut moal waka dipasangkeun bikeun jaminan deuleu sia Jin Kideung. Kitu cek si Banaspati. Sabab mana nyaho Jin Hideung merupakan jin bongkok anu licik. Jin Hideung harita narik napas semu berat. Tapi mun teu daek alamat barangna moal pindah seumur umur. Kapaksa najan bari jeung kukulutus dina hatena. Jin Hideung narima syarat ti si Banaspati. Hade. Kula oge narima syarat ti pangresa Raden. Cek Jin Hideung bari dongkok ngasongkeun tarang. Saterusna si Banaspati nyabut si otong peot milik Jin Hideung tina tarang. Berat, gurubug. Si Jin Hideung ngagurubug alatan ngarasa peureuss. Sementara Raja Banaspati jadi seuri nalika parabot kalakian Jin Hideung aya leungeunna. Kayaanana sarua jeung Satria Lodra anu miceun beungeut nahan piseurieun. Asa kudu payu ye mun dijual ka tukang rongrok. Jin Hideung sing ingat lamun pangantena geus ngaya genceng bijaan kaula. Sanggeus ngomong kitu si Banaspati laju ngacorelat nembus ka bumi ninggalkeun Jin Hideung jeung Satria Lodra anu maroloho. Para wargi sadayana caturkeun di tempat sejen, tepatna di kota Bandung di imah Neng Mita. Isuk-isuk nalika panon poe anyar meujeuhna nyelap di sela-sela tihang imah. Neng Mita anu biasana seger pasudang. Isuk harita mah rarasaana teu jiga biasana. Aya hawa aneh anu sumarambah kana aliran getihna. Sakujur badana karasa teu ngarareunah. Neng Mita turun tina ranjang bari kuliat saeutik. Nakamana Kang Samar? Wayak ieu geus eueuh. Piraku ngaleungit deui mah. Gerendengna Neng Mita bari tuluy ka cai rek bebersih heula. Teu kungsi lila sarengsena mandi jeung dangdan sapareluna. Neng Mita laju indit ka pawon rek nyieun kopi pikeun nyadiakeun salakina. Sanggeus samehna ngilikan heula ka gasibu paragi Raden Samar ngabaheuhai. Tetela dangan eta Raden Samar teh aya di gasibu.
Kalawan teu talangke deui, harita Neng Mita tuluy nyodoran sacangkir kopi pahit karesepna Raden Samar. Kang, mangga dilihat kopina Kang. Kitu ceuk Neng Mita bari imut amis ka tempona. Muhun, hatur nuhun Neng. Kang, Cek Neng Mita. Kumaha Neng? dinten ieu mah urang di bumi we abdi asa horoream ka pabrik ya teh Kang. Badan asa teu raraos. Nyantos atuh istirahat we ari capek mah. Komo maksakeun mah bisi katutuluyan. Temal Raden Samar. Kitu nate bari ngusapan pamajikanana anu nyalande dina lahunanana. Kang, Aya naon deui geulis? Sok nyarios hoyong naon? alimna naon? Ari tos hoyong naon atuh? Piraku hoyong deui. Kapan wengi menit 3 kali naik akang teh. Cek Raden Samar bari nyengir. Ih, akang mah sanes eta. Tapi ieu panangan abdi katindihan Kang. Oh, ari panyate hoyong deui. Hamputan. Saterusna Raden Samar ngomekeun leungeun Neng Mita anu katindihan ku pingpingna. Sabot keur kitu, wush. Di palebah dapur, ujug-ujug aya hawa panas nyalebar. Kajadianana estu cepet naker. Karasana ku Neng Mita mah asa direrab. Sementara Raden Samar jadi waspada. Kulantaran manehna ngambe bakal aya galagat anu teu hade. Teu pati lila bray. Panto dapur muka ku sorangan. Atuh puguh Neng Mita mah kacidarwaseunana. Makana mana tuluy nangkep pageuh ka Raden Samar. Kang, aya naon ieu teh Kang? Piraku aya juri pabebeurang kieu mah Kang. Cek Neng Mita semu ngadeg-deg. Tenang Neng, tenang. Pan ieu aya akang. Ulah hariwang. Selagi aya akang kene mah ulah hariwang Neng, tenang. Cek Raden Samar nanangkeun pamajikanana bari mencerong ka palebah lawang dapur. Sabab manehna nempo aya sajorelat jirim jiga seuneu liwat. Nah hatena ngagerentes. Kurang ajar. Ieu pasti pagawean si Jin Hideung jeung si Satria Lodra. Tapi kunaon udah datangna seuneu. Boa-boa ngondang si Banaspati pikeun nyelakakeun aing jeung pamajikan aing gitu. Harita memang bener. Dumasar kana pituduh Jin Hideung jeung Satria Lodra. Raja Banaspati tuluy ngontrog ka padumukan Raden Samar. Tapi apes pikeun dirina. Kusabab salah perhitungan. Disangkana Neng Mita bakal bebari dicokotna. Tetela sanggeus nyaho saha salakina. Si Banaspati gancang balik deui. Manehna mikir 2 kali mun kudu nyieun tindakan danget eta. Ngendek sawatara waktu, sanggeus Raja Banaspati indit. Kaca jendela dapur katempo beureum jiga ruhak. Tapi anehna teu nepi ka peupeus malah retak oge henteu. Atuh Raden Samar narik napas jero. Dina waktu nu sarua di ruangan tengah bareng jeung inditna Raja Banaspati, si bibi anu keur tonggoy bebersih jadi kaget nalika dina karpet permadani aya tapak suku jebrag jebeng ngebul. Ai, nah tapak suku naon ieu? Jebeng ngebul kieu asa aneh. Manya aya anu aya jurig mah. Gerendang nasi bibi bari nyidik-nyidik kana tapak suku. Tapi bener, ieu mah tapak suku. Ih, asa kareueung kieu. Kakaraeun aing saumur-umur gawe di imah ieu aya nu kieu patut. Dina pada eta panto tengah dumadakan jeblug ngejeblug tarik naker. Jiga aya anu nutupkeun padahal panto nama anggar teh tadi oge muka.
atuh pugowe harita bimina tuluy ngabelenyang lumpat ka tukang nyamperkeun Raden Samar jeung Neng Mita bari gegerewekan. Jang, aya tapak juri dina karpet permadani. Coba itu pantung ngajeblug juga aya nu nutupkeun Jang. Raden Samar jeung Neng Mita gancang jung ngarangtung. Tenang Bi, tenang. Keun, eta urusan abdi. Sing tenang Bibi mah, sing tenang. Cek Raden Samar tuluy ngilikan ka ruang tengah. Barang ditempo bener pisan. Aya tapak suku jebrag naker dina kayaan ngebul keneh. Tisaprak kajadian aneh eta. Poe harita khususna pikeun Neng Mita. Manehna jadi ngarasa teu tenang komo mun pamarang-marang Raden Samar kaluar ti imah. Hatena teu waleh keketegan sabab ngarasa dirina aya nu ngawaskeun. Sedengkeun Raden Samar salianti waspada tangtuna manehna oge keur neangan kasempetan pikeun ngabasmi jin hideung jeung balad-baladna. Sabab mun terus-terus diantepkeun aya bahan nambahan terus anu ngamusuhana di alam manusia ka dirina. Dina hiji peuting nalika hujan ngaririncik ngahaja sarengsena salat Isya Raden Samar nyantai heula dina kursi balkon bari merhatikeun cai hujan anu muruluk ti langit kana kanopi. Dina meja nyerabung keneh haseup tina sagelas cai enteh jieuna Neng Mita. Dina uteuk Raden Samar harita pinuh rupa-rupa kamelang jeung karempan. Komo mun ras ingat kana jangjina anu ngan ukur 5 tahun ngalalana di alam manusia. Saulas nalika pikirana keur ngabelit kitu. Ujug-ujug kabayang beungeutna Neng Dea anu nembongan dina kayaan pikarunyangan. Bari narik napas, Raden Samar ngareret ka pamajikanana anu geus sare tibra. Sajroning hatena ngagarentes. Dea, hampura. Lain akang teu karunya, tapi kumaha? Sabab akang kiwari geus boga pamajikan. Jabat eta teu mungkin mun kudu midua. Sabab ngan ukur Neng Mita anu rela maturan akang disaprak nyaba ka alam manusia. Sanggeus ngagarentes kitu, Raden Samar laju nyamperkeun Neng Mita anu ngalempreh. Dina pada eta Raden Samar jadi carinakdak nalika neuteup taleb pameunteun Neng Mita anu geulis bawaning ti ajali. Geulis tanpa pupulasan, estu lain bobohongan. Beuh. Karunya teuing mun isukan ku aing ditinggalkeun. Kudu kumaha ieu Gusti pipetaeun abdi. Teu disangka ieu hate ari sugan moal ngalaman perasaan jiga kieu. Satadina mah nyaba ka kota sote ngan ukur hayang boga pangalaman wungkul. Hayang boga pangalaman di alam manusia. Tapi tetela duriat aing leuwih kuat tibatan rasa kangen aing ka negeri Surasowan. Kitu nu aya dina hati Raden Samar. Bari teu karasa cimatana ngalembereh masuhan pipina. Aya ku kabeneran nalika keur sedih kitu Neng Mita ngadak kelilir. Nyah panonna beunta neuteup Raden Samar anu keur neuteup ka dirina. Neng Mita ngarasa heran dumeh nempo salakina ceurik seperti kitu. Kang, kunaon? Aya naon salaresna Kang? Tara-taraning sedih kitu Kakang? Cek Neng Mita bari ngarangkul ka salakina. Teu aya naon Neng. Akang mah ukur inget karena kejadian waktu Neng ditenung ku si Indra. Arek dikumahakeun teuing mun nepi ka cilakana. Akang pasti ngarasa salah seumur-umur Neng.
kitu walon Raden Samar ngilungan kana kayan hate nu sabenerna. Tapi nalika keur kitu atuh teu kanyahoan ujug-ujug ulu waktos kabujeng seep wadia balad ate ofisial keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.